Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-qiyamu bin nafsi, sifat qiyamu bin nafsi. Wa maknahu sareng ari hartosna qiyamu bin nafsi annahu ta'ala eta saestuna Allah ta'ala la yaftaqiru eta temika butuh Allah ila mahalin kana tempat wala ila mukhassisin sareng temika butuh kanu nangtukeun wadidduhu sareng ari lalawanana sifat qiyamu bin nafsi al ihtiyaju eta ihtiyaj hartosna mika butuh ilal mahali kana tempat wal mukhassisi sareng kanu nangtukeun wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat qiyamu bin nafsi annahu eta saestuna Allah lawih taja lamun mika butuh Allah ila mahallin kana tempat lakana tahtang tu aya Allah sifatan eta sifat wa kaunuhu sareng ari ayana Allah sifatun eta sifat mahalun eta mustahil walawih taja sareng lamun mika butuh Allah ila mukhassisin kanu nangtukeun lakana tahtang tu aya Allah hadisan eta anu anyar wa kaunuhu sareng ari ayana Allah hadisan eta anu anyar mahalun eta mustahil. Salajengna tina sifat anu wajib di Gusti Allah nomor kalimana nyaeta sifat qiyamu bin nafsi. Diulangi bahwa sifat nu wajib di Allah sadayana aya 20. Hiji wujud, 2 qidam, 3 bako, 4 mukhalafatul lil hawadisi, 5 qiyamuhu bin nafsi. Wayajibu sareng wajib di Allah pihaqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-qiyamu bin nafsi sifat qiyamu bin nafsi janten Allah teh wajib kasifatan ku sifat qiyamu bin nafsi. Naon hartosna qiyamu bin nafsi teh qiyamu jumeneng Allah bin nafsi kalawan datna janten Allah mah jumenengna teh kalawan nyalirana jumenengna teu aya anu ngajumenengkeun atanapi teu aya anu ngayakeun kitu nya Allah mah ayana teh ku dat nyalirana benten sapertoskeun urang ari urang mah ayana teh aya anu ngayakeun beh dieuna urang syariatna diayakeun kunu janten ibu rama ibu anu ngandung bapa anu ngayuga jadi diyuga ku bapa dia kandung ku indung brol jadi
urang eta syariatna hakikatna mah diayakeun ku Allah. Naon margina da teu setiap-tiap ngahiji antawis pamegat sareng istri jadi budak itunya. Da buktosna aya anu tos sababaraha taun rumah tangga tapi teu gaduh putra gitunya. Sawangsulna aya anu rumah tangga neme satahun 2 tahun oge geus gaduh putra atanapi turunan. Jadi urang mah aya anu ngayakeun syariatna beh dieuna ku rumah tanggana ibu rama urang hakikatna ku diayakeunana ku Allah Subhanahu wa taala. Janten Allah teh jumenengna bin nafsi kalawan dirina. Wa maknahu lugara ieu wa maknahu sareng ari hartosna qiyamuhu bin nafsi annahu ta'ala eta saestuna Allah ta'ala layap takiru temi kabutuh Allah ila mahalin kana tempat. Janten Allah mah ayana teh temi kabutuh kana tempat. Beda jeung ayana urang. Ari urang mah mika butuh kana tempat. Contona abi ye. Itunya saagengna abi sakieu tah. Berarti abi mah ayana teh mika butuh kana tempat sajelekeunana calik abdi. Gitunya sajelekeunana calik abdi. Atanapi ya ieu kitab teh ieu mah dat ngan datna ieu kitab teu mika butuh anon mika butuh karena tempat sakumaha tempatna saagengna kitab sakieu gitunya saagengna kieu. Janten benten antawis datul hakiki sareng datul hadis. Benten dat anu hakiki buktosna Allah Subhanahu wa taala sareng anu hadis. Allah mah ayana teh layap takiru temi kabutuh ila mahalin kana tempat. Naon margina? Margi lamun Allah mika butuh atuh Allah teh sarua jeung urang lamun mika butuh Allah masuk calik gitunya saagengna kitu yemit urang gitunya lamun sok papa sami sarengna. Sedangkeun lamun Allah sami sareng urang mika butuh kana tempat oge sok mapah eta teh berarti Allah teh barang anu anyar. Sedangkeun saureuti kamari lamun Allah anyar eta teh mustahil gitunya. Itu dah bentena kholik sareng makhluk Allah Subhanahu wa taala uktosna dinten Allah mah layap takiru temi kabutuh ila mahalin kana tempat wala ila mukhosisin sareng temi kabutuh kanu ngayakeun. Allah mah temi kabutuh kanu ngayakeun ayana Allah teu aya anu ngayakeun. Estuning Allah mah jumenengna kalayan datna urang mah ayana teh aya anu ngayakeun ku Allah hakikatna syariatna kudu jadi ibu ramana illa wala ila mukhosisin sareng teu mika butuh kanu nangtukeun. Urang mah ditangtukeun gitunya rezeki urang, umur urang gitunya, pangabisa urang ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mah teu aya nu ngatur ka Allah mah. Itunya sugan ka Allah kudu kieu teu aya kitunya teu aya teh anu ngatur. Margi ceuk dilege wala ila mukhassisin sareng teu aya anu nangtukeun. Naon margina? Margi lamun Allah aya di nu ngatur atuh berarti Allah teh aya di Allah saluhureun Allah gitunya. Aya di Allah saluhureun teh Allah. Sedengkeun eta teh sok disebutkeun teh tasalsul. Allah kahiji, Allah kadua, Allah katilu eta teh tasalsul. Ari sifat tasalsul dina kita dina ilmu tauhid eta teh mustahil pi ayeunana. Moal pi ayeunana sifat tasalsul hatos tasalsul teh bertele-tele gitunya. Ieu mah ditu naon diaturna ku Allah nu kahiji gitunya. Allah nu kadua diaturna ku Allah nu katilu, Allah nu katilu diaturna ku Allah nu kaopat.
tah eta teh mustahil moal aya da Allah mah kul huwallahu ahad. Allah mah kul bejakeun ku anjeun Muhammad huwa ari Allah al ahadu eta anu sahiji kitu nya, nu hiji Allah mah, jadi teu aya deui gitu ya. Wadiduhu sareng ari lalawanana sifat qiyamu bin nafsi al ihtiyaju eta mikabutuh ila mahali kana tempat wal muhossisi sareng kanu nangtukeun. Lalawanana qiyamu bin nafsi lalawanana mikabutuh kana tempat nyaeta mikabutuh kana tempat sareng mikabutuh kanu nangtukeun nu disebut kitnaun sifat mustahil gitunya. Jadi mustahil Allah ihtiyaz ilal mahali wal mukhassisi, mustahil Allah mikabutuh kana tempat sareng anu nangtukeun, mustahil malaya. Wa dalilu sareng ari dalilna mana cenah dalilna werehna aya katerangan likulli syai'in dalilun, setiap-tiap perkara teh cenah kadah aya dalilna. Ari dalil sakumaha nu diuningakeun ti payun kabagi dua, hiji aya dalil akli, dua dalil nakli. Dalil akli mah secara akal ciku urang ge kaharti gitu nya, oh kieu upami dalil nakli mah kaluarna tina Al-Qur'an sinareng hadis eta dalil nakli. Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasipatan ku sifat qiyamu bin nafsi tah mah dalil akli kieu. Lawih taja lamun teh mah mikabutuh Allah ila mahalin kana tempat lakana sifatan, atuh lamun Allah mikabutuh kana tempat mah Allah teh berarti sifat. Wa kaunuhu sareng ari ayana Allah sifatun eta sifat mahalun eta mustahil gitunya. Jadi Allah mikabutuh kana tempat eta teh mustahil. Mun aya nu disebatkeun dat, aya nu disebatkeun sifat. Ari dat mah anu mikabutuh kana tempat, ari sifat mah anu sok euteup dina dat. Nah, gitunya awas. Aya dat, aya sifat. Dat mikabutuh kana tempat sapertoskeun ieu kitab dat aya jentulna gitunya, dat mikabutuh kana tempat saageungna ieu kitab. Lajeng naon ari sifat? Sifat anu sok euteup dina dat mana koneng tah gitunya, ya aya hejo tah eta mah sifat namina gitunya. Janten benten sifat sareng dat sapertikeun jalmi teh jalmi gitunya, tah aya mikabutuh kana tempat eta jalmi teh. Lajeng aya sifatanana, kumaha sifatana teh? Jangkung alit eta sifat, kunaon kulitna bodas sifat, kulitna hideung koneng eta sifat. Jangan sifatana teh nu kumaha cenah si anu teh tah nu jangkung alit hideung lestreng eta sifat namina itu nya. Jangan kantos aya dat aya sifat. Dat mah anu mikabutuh kana tempat, sifat mah anu sok euteup atanapi ngancik cicing dina dat eta sifat warna atana kesifatan eta sifat. Janten lawih taja ila mahalin lakana sifat wa kaunuhu sifatun mahalun eta teh mustahil aya di Allah alias moal aya nya. Salajengna deui walawih taja jeung lamun mikabutuh Allah ila mukhassisin kanu nangtukeun lakana tah tangtu aya Allah hadisan eta anu anyar wa kaunuhu sareng ari ayana Allah anyar
wa kaunu sareng ari ayana Allah hadisan eta anu anyar mahalun eta mustahil. Dalil anu kadua, lamun Allah mikabutuh kanu nangtukeun, lamun Allah mikabutuh kanu ngayakeun, lamun Allah mikabutuh kanu ngatur, da teu bisa diatur ku ieu, diatur ku itu, diatur ku itu, lakana hadisan atuh Allah teh anyar teh. Wa kaunu sareng ari Allah anyar mahalun eta teh mustahil. Da anu sok mikabutuh kanu nangtukeun mah nyaeta barang anu anyar, barang anu heubeul buktosna Allah sakumaha sakti payun nu disebut heubeul non nu disebut anon anyar teh kullu ma siwallah, sakabeh perkara eta anyar. Itunya salianti Allah eta anyar, anu heubeul mah ngan hiji buktosna Allah. Janten kesimpulanana sifat nu wajib di Gusti Allah nomor kalimana nyaeta Allah jumeneng kalawan datna. Oge Allah henteu mikabutuh kana tempat, teu mikabutuh kanu nangtukeun. Dalilna lamun Allah mikabutuh kana tempat atuh Allah teh eta dat. Lamun Allah dat mikabutuh kana tempat eta teh mustahil gitu nya. Mustahil eta dalil akli. Dalil naklina mana nu nuduhkeun kana Allah kasifatan ku sifat qiyamu bin nafsi gitunya, dan kena sifat qiyamuhu bin nafsi nyaeta Allah teh mun sapertoskeun ieu dalil akli gitunya ila mukhasisin lakana hadisan Allah henteu mikabutuh kanu nangtukeun. Atanapi dina Al-Qur'an mah layap takiru gitunya teu mikabutuh Allah ila mahalin kana tempat. Sadaqallahul azim.